Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kumaha damang tepang deui sareng ibu dina kelas bahasa Sunda. Ibu di dieu baris macakeun ngeunaan carpon judulna Nu Harayang Dihargaan karya Darpan Arya Winangun anu kakumukur ku ibu tos di pasihan terang yen Kang Darpan teh nyata salah sahiji anu panulis carpon nu kenging naon teh namina teh piagam penghargaan Rancage. Di dieu caritana hidup ge tos terang tos uningannya waktu sinopsis caritana namun aya sababaraha hal nu ku hidup masih keneh lieur kitu dina alur caritana. Janten ku ibu baris dibacakeun jeung tong hilap mungkin apresiasi dina cara macana, vokalna, pelapalanana keun ku hidupnya. Mangga ku ibu bade dibacakeun. Judulna Nu Harayang Dihargaan. Lila Kardi ngajengjen nungguan kasempetan anu hade najan kudu pasesedek jeung batur kapaksa nagen. Karasa hawa di dinya rada nyongkab tapi Kardi mafhum. Lantaran lalaki-lalaki nu ngariung sabudeureun kalang sumedeng di sundutan birahina ngentab-ngentab dina dadana saawak-awakna. Tapi tukang kendang, tukang kecrek jeung tukang gong mah kawas teu kabawakeun beungeutna angger carakueum. Taya parobahan. Kitu deui sinden awewe geus tengah tuwuh udat-udat peot kulit beungeutna nembongkeun kawas nu tunduh kawas bosen ningali adegan hareupeunana. Sabudeureun kalang hareupeun lelang rada parwek ukur kacaangan ku patromak nu digantungkeun natihang awi di tengah kalang jeung ku lampu-lampu cempor tukang kacang, tukang es jeung tukang kucelak. Tatabeuhan geus teu pati motah cara mimiti ayeuna mah dirincikeun diantarekeun. Kawasna mah tadi teh natalu atuh awewe-awewe nu karandel ku budak geus loba nu larbus kaluar asup kalang ditowel ku lalaki. Indit sarta teu lila bus deui ka kalang. Bari buuk bedak jeung lipen katara kusut jeung daradas. Sok nyimpen duit kana kotak nu geus dibagi-bagi di nomoran nu ditungguan ku lalaki tengah tuwuh sarta dina beuheungna nyampai anduk leutik. Geus nyimpen duit dina kotak luyu jeung nomor-nomorna mah awewe-awewe teh nyalisiran deui, dilipen deui, ngarampayak deui jojogedan sarta nungguan aya nu naroel deui. Awewe nu larampayakan teh kaitu ngarora keneh. Malah aya nu budak keneh pisan, kira-kira umur 15 tahunan. Nu kaitung kolot mah meureungan itu, we wungkul nu di kaos koneng jeung di androk hideung sarta nu buukna keriting. Mun diiker-iker mah pantes mun geus boga anak opat teh. Ikah, kaandung hayang deui cenah. Tapi geus teu boga keur bayareun, ngan kari sarung jeung calana. Cek salah saurang nu lalajo disambung ku nu saleuseurian nu disebut Ikah ukur ngadilak bari tuluy ngarampayak. Bila terang ngarampayak teh jojogedannya. Baheula mah jiga jaipongan kitu. Kardi bubuh ngentab dadana nempo Ikah laris pada noelan ku lalaki. Cemburu si Kardi teh. Sarta tuluy dibawa nyalingker kanu poek. Najan enya kumanehna teu katenjo keur kumaha Ikah jeung lalaki nu mawana. Tapi eces kagambar dina wang-wanganana. Memang sakuduna mah manehna eueuh hak deui keur milu ngurus kalakuan Ikah. Tapi dina hal ieu dihenteu teu oge kapan samemehna boga tatali batin. Jeung nu leuwih penting teh eta aya urusan nu aya patalina jeung kahormatan nu kudu direngsekeun jeung Ikah popotonganana. Jadi si Ikah teh mantan pamajikan Kardi. Hiji mangsa Ikah geus norojol deui ti nu poek sakumaha biasa ledak deui diwedak gigireun tukang kendang dilipen jeung nyisiran jeung nangtung rengkenek ngarampayak deui milu ngurilingan kalang jeung batur-baturna kawas barudak nu keur ulin oray-orayan nembongkeun beungeut nganawarkeun kasempetan ka lalaki nu keur ngagimbung ngalalajuan keur kitu pisan Kardi abus ka kalang tuluy noel Ikah. Jadi kalang teh jiga hiji panggung tapi panggungna teh anu dihandap dengan anu diauningan di aya dina taneuh kitu.
Ika ngaliuk katingali pisan parobahan riuk banget na tina imut leutik reurian jadi colohok barung ceceb rek ngapisan pok kaburu pepeuteuyanana dikenyang ku Kardi kaluar ti kalang pepeuteuyan teh nu kieu tah ieu pepeuteuyan ngajendolnya dicepeng pepeuteuyanana teh ku si Kardi teu bisa majar kumaha ari kudu ngadon cekcok di kalang mah piraku meureun pada ngalalajonan ku nu lain sanggeus anjogkeun rada singkur jeung poek nanonan sia teh aing mah embung ngalayanan sia lepaskeun teu sudi aing mah kajenteng melidu bohak buat anjing sia mah ikah kukulutus bari teterejelan ngajedog aing rek ngomong kumaha wani teuing sia mah mamaksa aing mana sina aing jadi pamajikan sia keneh jempe percuma ngabebeak waktu usaha aing bae halik lepaskeun aing keur neangan duit keur setor kasih abang mun perlu ku aing dibayar Kardi embung eleh sabaraha sia rek mayar aing ikah ketus na teu seubeuh sia nyiksa aing ti keur reurejengan keneh keur silih tempas kitu lar aya nu ngaliwat ulah loba teh ngomong euy bisi lipen kaburu basi cenah ditungtungan ku saleuseurian nyindiran ti ditu nama Kardi jeung Ikah silih reret nu ngaliwat teh tangtu nyarita ka maranehanana ulah di dieu tuturkeun aing cek Kardi bari ngenyang deui leungeun Ikah ngenyang teh nyepengnya Ikah teh terejelan tapi leungeun Kardi beuki pageuh ngeukeweuk leungeunna teu lila duanana anjog ka basisir nu rada anggang ti imah-imah pamayang di dinya di sisi muara ukur aya sabaraha parahu nu peuting eta teu diiangkeun ka laut jeung tunggul-tunggul kalapa nu tumpur ku ombak sora ombak teu pati seah da laut maju ka pasang diburung ku sora kelebet bandera parahu nu rame ting berebet katebak ku angin darat jadi suasana nah di sisi lautnya pasisir pantai dina jero parahu ngaromongna teh aya parahu nu kosong nu teu diiangkeun teh anu teu ngalaut tidinya mah sora tatabeuhan teh meh teu kadenge Ikah didieukeun dina bir parahu satengah disuntungkeun Kardi rek ngapranjung rek dikumahakeun aing teh Kardi ceuk Ikah dengekeun ku sia salelembur jelema kabeh ngaromongkeun sia ceuk Kardi nafsu nah make milut teuing urusan aing batur-batur gantar kakaitan kitu di jeung sia urusan aing mah kumaha aing keun bae diomongkeun ku batur oge sia mah kalah milu dibukan urusan batur Ikah nambalang mani capetang era aing teh Ikah era ku bapa aing Kardi kekerot omongan jelema salembur teh kabeh bahe ka keluarga aing mun aing jadi pamajikan sia keneh mah pantes rek era oge dasar dompret Ikah jebi pokna pan sia ge nyaho aing teh domret aing lain pamajikan sia Kardi lantaran kitu ceuk aing oge sia teu kudu milu kana urusan aing naon-naon nu dilakonan ku aing eta hak aing bapa aing kabalerang Ikah rek dikamanakeun beungeut bapa aing Kardi embung eleh oh dititah ku bapanya era boga urut minantu jadi domret matak naon bejakeun ku sia mun si Ikah teh geus lain minantuna mun masih minantuna keneh mah pantes rek era oge kapan aing masih Ikah Randa urut pamajikan si Kardi anak Haji Somad Randa sing ingat teu boga salki teu boga mitoha aing bebas sakahayang Ikah beuki nyong sorong dasar jelema edan Kardi kukulutus Ikah embung eleh pok nimbalan deui pek bae rek nyebut naon oge cing atuh rek ngadomret mah ulah di lembur ieu di lembur sia ke ditu ngira-ngira bae keluarga aing cek Kardi bari tutunjuk Ikah molotot jeung nangtung pokna bari males tunjuk teu euy sia mah Kardi ngahina aing teh nasihat rumasa mau aing kabur ti lembur kumaha harita wirangna kolot aing nyaho anak parawana dibawa kabur ku lalaki bawa wirangna ku warga aing harita leuwih angot tibatan keluarga sia ayeuna nepi ka ayeuna kapan aing teh bisa balik deui ka kolot ku indung bapa dimusuhan kari-kari sia ayeuna nita aing ngadomret di kolot di lembur sorangan rek dikamanakeun deui beungeut kolot-kolot aing beut keluarga aing Kardi ukur jamotrot duh nasib cek Ikah napasna ngahegat siga capek
Gek deui dina bibir parahu satengah disuntrungkeun. Nyuntrungkeun maneh ngabebetkeun diri na sorangan. Teu sawatara lila pok deui rada leuleuy semu dareuda. Kudu kumaha aing teh atuh Kardi. Ku kolot sorangan diusir. Ku salaki dinya nyeri, ku mitoha dijejeleh. Ayeuna aing geus diserahkeun ku sia masih hayu disieus-ieuh. Teu meunang aing hirup nangtukeun ka hayang sorangan. Kardi angger teu nembalan. Kardi angger teu nembalan sajongjongan mah duanana jarempe. Sora tatabehan ukur kadenge harawar-harawar. Lep-lepan ka bawah angin sedang sora kelebet bandera jeung ombak leutik nu ting siriwik di basisir beuki atra kadengena ku maranehanana. Kardi malik nu kangan ikah nulak cangkeng nyang hareupan. Laut anu ting sariak. Sedeng ikah ngadon nyuuh dina bibir parahu pokna deui. Sorana beurak dareuda. Salila ieu aing ukur meunang pangakuan anu hina. Parawan aing dirampas ku sia. Asih indung bapa aing dipegatkeun ku sia. Salila jadi pamajikan sia. Teu euy aing dicacampah. Dituding teu bisa ngurus salaki, teu bisa ngigilan ka hayang mitoha, teu bisa ngurus rumah tangga, teu bisa imah-imah. Rumah saha aing mah bodoh teh kabecus, tapi adu tuluy-tuluyan dicacampah aing oge nyeri lain bangke. Salila ieu kabeh nuding aing nu boga salah. Mun ayeuna Haji Somad nitah aing ulah ngadomret lantaran ieu pagawean mata ngaruksa kahormatanana nuding pagawean aing teh salah. Nah manehna oge henteu salah boga anak tukang ngagadabah anak batur. Nah sia oge henteu salah deui Karde. Jempe loba bacot. Kardi nempas ku sentak. Aing kudu jempe nya. Tembal ikah soran angger berat dareuda. Sedeng sia bisa bebas sakacaplakna capah aing. Lalaki ingetkeun ku sia si ikah ayeuna mah moal rek ngadenge omongan batur. Aing geus teu sudi dijejeleh hirup aing sebeuting dihna ku batur. Aing oge boga harga keneh deuleu. Najan harga aing ukur saharga runtah dina jarian. Memang pantes, tembal Kardi. Ikah males nempas ambekeunna renghap ranjug deui. Ger pacental-cental deui ditempas papada bung eleh silih sentak silih tunjuk. Barung jeung sora ombak jeung sora kelebet bandera nepi ka hiji waktu kadenge anu ngageroan. Ikah. Di sisi tunggul kalapa di kiduleun ikah jeung Kardi remeng-remeng katinggali anu ngabadega hideung ka tembong guak lieu. Halik. Si abang neneangan. Hartina aing ngadu bacot jeung sia. Cek ikah bari rek ngejat indi tidinya. Tapi teu kebat lantaran pepeuteuyanana dikenyang ku Kardi dicepeng di leungeunna teh. Ikah, ning endi sira? Cek nu ngabadega. Di dieu bang, tembak ikah. Karo sapa sira ning kono? Jeung kuring tenang dibayar. Kardi nu nembalan teh miheulaan ikah nu rek pok pisan. Oh, ya wis ora apa-apa ado-ado temen sih. Ikah rek nembalan tapi Kardi miheulaan deui. Ulah melang kege balik deui. Geulis balik maning ya aja gawe melang inyong. Geus kitu mah anu neangan ikah teh balik deui ku Kardi katingang ngiles kahalangan ku tunggul-tunggul kalapa anu ngabalegbeg. Ikah bati jamotrot. Rek sabaraha sia mayar aing. Pokna. Saharga domret, tembal Kardi semunggung hak. Aya nu enggeul kana angen ikah. Tapi tuluy pok, ayeuna sia nyaho yen aing bisa keneh dihargaan. Teu cara si ikah pamajikan sia baheula nu ukur dibayarnya campah di hina-hina. Ikah neleg jeduh. Pokna deui ulah nyangka aing teh nyaho modal sia Kardi. Mawa kabur aing teh horeng keur kaulinan. Tuluy dibalangkeun aing karek sadar mun salila ieu aing ukur diulinkeun. Ngawin aing teh lain keur pamajikan sia mah. Tapi keur bujang piaraan sina ices sina nurut sakayang sia tempo aing boga kahayang sorangan ku sia dicarekan. Sakedapan jempe pok ikah nuluykeun caritaanana. Sakuduna mah aing nu kudu nuding ka cucungur sia. Mun aing jadi kieu teh lantaran sia Karde. Aing teu nitah sia jadi domret.
Kardi gewat nempas. Naon bedana jadi pamajikan sia jeung jadi domret? Tembal Ika kecerotnya duh. Cuh. Mending jadi domret najan dihina-hina ku batur tapi aing masih dihargaan keneh najan ku 1000-2000 perak. Jadi pamajikan sia. Aing ukur jadi kuda tutumpakan. Dasar awe burung. Pek bayar nyebut non oge cek aing ge lantaran aing nyaho sia leuwih burung tibatan aing. Saburung-burungna diri aing ayeuna aing nyaho keneh harga diri aing. Sedeng sia tong boroni ngahargaan batur ka diri sorangan oge geus teu bisa ngarampa. Mana si Kardi anak Haji Somad nu kuduna ngawarisan adat bapak. Sia mah bisa nyebutkeun rek dikamanakeun kehormatan keluarga sia ku aing. Sedengkeun sia sorangan teu bisa ngajaga kehormatan keluarga. Ulah nyangka aing teh nyaho sia sok madon, sok main ngadu. Nitah we ka batur sina ngajaga kehormatan sedeng sia sorangan teu becus. Peda sia mah bisa selumputan sedeng aing nemrak. Non bedana Kardi. Aing mah kikian teh usaha. Lamun teu kieu aing mau bisa dahar ari sia. Kardi ngeburileng henteu kebat tembalanana. Kaburu Ikah pok deui. Aya mana bieu teh? Aing hayang hirup keneh Kardi. Najan hirup tina dosa, ulah dikait-kaitkeun usaha aing jeung kehormatan keluarga sia. Aing geus seubeuh teh nandangan peurih. Ayeuna antepkeun aing hirup nutukeun jalan sorangan keur aing kehormatan keluarga sia asa eueuh bedana mun aing teu ngadomret ge lantaran aing apal kana kalakuan sia. Mangsa bodoh kana bacot sia Ikah, pokona aing teh yang dicarekan ku bapak, beungeut bapak aing teu kamerongan ku sia. Kardi teh eleh geleng dihenteu teu ge aing mulu era jeung matak ngeunah kitu lamun aing nempo sia keur diciuman ku lalaki. Euy deuh. Ikah kalah seuring ngunghak. Yeuh Kardi bejakeun ka Haji Somad. Memeh nitah aing indit beberes heula kalakuan anakna kitu. Nurus tunjung jelema teh ti kotok nu jauh cenah di lebuan. Na irung sorangan ditaan diantepkeun. Ceuk aing ge mun rek ngadomret ulah di dieu. Kardi beuki sengit nyarita ti Pepe Dengkreng. Naon bedana jeung sia? Maksiat di mana-mana. Ikah hembung eleh males bari tunjuk. Deur silih tempas deui papadah hayang meunang sorangan, beuki lah bekir got, beuki ngagugudag nafsuna ombak nu ting siriwik di basisir jeung nu ting kurupiak, neumbag awak para hudi muara sarta angin ngelebetkeun bandera geus teu bisa asup kana dedengeanana. Hawa peuting di basisir karasa rada bayungjang, komo keur pacetal-cental mah jeprot. Ikah ditampiling satakerna. Ikah ngaguak. Ngadayak dag beruk nalungkup kana bir para hujar jegnang tung jeprot deui. Jeprot deui dibales ku si Kardi. Jeprot males nampeling beungeut Kardi bari pokna wawanian sia nampeling aing. Kardi beuki nafsu jeprot. Nanti disebut teh ditampilingan beungeutna. Kardi beuki nafsu jeprot tampilingan Ikah dijenggut ditalapung. Ku sataker tanaga unggal tasi teungeul Ikah sabisa-bisa malas ngalawan. Kabayangnya eta. Non seruna gitu keur gelut. Dikalang di hareupeun lelang kendang dombret tuluy bae dirincikeun mirig sinden nu kawas beukit tunduh nu ngariung angger ngagimbung. Haliwus saleuseurian susuitan sakapeung cocorowokan si abang salila nyang hareupan kotak duit teu weleh luak liuk. Geus liwat setengah jam Ikah can jol bae gerentesna karek oge rek nitah tukang kecrek cenah nyusulan. Ikah ngarongheap jumarig jeg beungeutna geuneuk barengep. Buuk jeung papakeana karusut sarare acara lohok. Ikah teu miduli pluk ngaulungkeun duit 10 ribuan kana kotak. Ikah, kenang apa sira? Si abang hari wos-wos teu didenge ku Ikah. Ledak diwedak, leak dilipen, jug nangtung deui jumarig jeg tuluy ngarampayak di jogedan. Padahal kendang jeung tatabuhan sejenna geus lila jempe. Sanggeus ningali warugana nu ruksak, waruga teh awakna nya. Tapi Ikah tuluy bae ngarampayak di lalajuanan ku si abang. Ku batur-baturna jeung ku nu ngagembung bari cara lohok. Nepi ka Ikah ngagubrag kapaehan. Tah eta akhirna nya. Tuh. Beres ya. Ieu carpono anyar. Jadi akhirna kumaha ibu? Akhirna si Ikah teh pingsan. Da meureun geus teu kuat gitu nandangan manehanna ditampilingan dijeprot sampai ka ditalapung gitu. Ku sataker tanaga teh ku
tanaga nu tarik pisan gitu nepi ka manehanana lieur. Mun lieur teh mah kabayang tuh awewe ditenggelan gitu liurna kumaha gitu, jadi we pingsan ayeuna mah tah ku hidep entos kaimpleng pangintennya kumaha carita di lebetna. Ayeuna ibu hoyong hidup ngapresiasi bacaan ibu tadi, maca carpona kumaha dina pelafalan gancang henteuna, teras dina ekspresina, teras pendengarannya nyimak hidup dina suara ibu. Nah hidup teh aya di lebet eta carita asa hidup menjadi peran utama atau kumaha. Mangga ku hidup di tulisna tong langsung dina WA grup we sok nariron kena jadi sararuan yang kata-katana. Ibu hoyong dina MS Word nya terus dikirim via WA japri ka ibu ge teu naon sih. Entong dina grup ari kamari ugi geuning seueur nariron jadi sararua. Pokona ibu hayang hidup make bahasa sorangan nya. Kirimna entong dina e-learning kamari ge sok hese kabuka tos we dina WA grup dina WA japri ka ibu. Tong hilap wasta kelas di judulan apresiasi carpon nu harayang dihargaan karya Darapan Arya Winangun. Kitu pangintennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.